ke sugri para wargi Kiwari Mang Dedi baris neruskeun hanta ieu carita hayang beunghar karangan Kiliksa anu baris ditaratas bagian ke-12. Sagumah anu kantos ditaratas naskah ieu carita jida bagian anu ka-11 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kepegatuan ci jida mangsa medarkin keayaan alam tibeurang di Gunung Karuhun. Khususna Kamang Kamin anu harita geus manggihan, Aki Kuncen anu katelah nyatana Aki Pancu. Malihan harita atuh Mang Kamin tas ngalak lauk, cenah harek disuguhan ku goreng lauk beunang nati kulah nya. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Keayaan alam tibeurang di wewengkon Gunung Karuhun. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasugri para wargi, mangsa alam tibeurang harita estuning matak betah jeung matak waas. Rek teu kitu kumaha atuh? Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna dipapaesan ku sora hayam jago kongkrongok estuning mata kelar. Bre katingali di tepas hiji imah harita teh anu keur ngobrol parduaan. Horeng si mana horeng Mang Kamin jeung nu boga imah nyatana Aki Pancu. Ari Aki Pancu dina mangsa tadi Mang Kamin galeos ka dapur teh manehna mah buru-buru labas ka tepas gek si Aki mah diuk bari ngelepus udun padudan jikana teh bangun anu nikmat pisan teu serikna peureumbeun tah bakat ku ngeunah barang keur kitu torojol Mang Kamin nyampurkeun gek diuk dina urutna tadi di dinya geus nyampak cai enteh jeung cau amon sabelah sikat. Kumaha geus dibikeun ka sinini lauk teh Jang Kamin. Nganan teh malihan matras we di kumah tadi teh. Ku abdi dipeu warang digoreng cekeng teh kitu karesep abdi maki. Jigana teh pungkil nya. Jawabna Mang Kamin bari gek diuk keragamang kana dompet bakomole. Heeh bener Jang. Keun atuh urang dagoan di dieu. Jamali lah ngagoreng lauk hiju bae mah. Dia nyadai sangunya madagus ayat di tadi ge sabab tadi ti Aki tetes daang jeung sinini pek yuk heulanya Aki arek ngomong ka Ujang yo Ceuk Aki Pancuh daria pisan panon melong ka Mang Kamin sanggeus kitu lu ngalungkeun ngetrokeun bako anu neseg dina padudan dialungkeun ka buruan bisi kahuruhan pajarkeun teh daeuah asbak harita. Kieu teh Jang Kamin Aki geus ngomong ka Ujang mang Aki keun ku abdi bade di Bandungan nya kumaha kitu kieu teh Jang Aki rek amanat ka Ujang sarta kudu diingetkeun ku Ujang sabab engke nya keur kapentingan Ujang-ujang keneh semua lamun engke geus pacepung jeung Kanjeng Raja Omat ulah rek mumpang kana kapalaina. Naon sababna? Sabab kieu Jang Kamin. Lamun Ujang baha atawa nolak kana kapalaina Kanjeng Raja Ujang sorangan anu bakal ciaka. Channel asli dongeng Mang Dedi. Lamun Ujang teu sanggup nyumponan pamundutna bakal ngalaman rugi. Beunghar moal awak we kalah ruksak tah. Supaya ulah kitu Ujang Omat kudu satya jeung satuhu sarta tumut kana sagala rupa kapalanya Kanjeng Raja. Tah sakitu amanat ti Aki anu kacida pentingna nu matak diperlukeun patekadan anu kuat, pamikiran anu gilig, ngarah naon? Ngarah teu ngerakeun ka Aki. Naon rupa anu disaurkeun ku Kanjeng Raja engke, Ujang Kamin kudu disanggupan we. Tah sakitu kumaha karti acawa kahartos ni eta sadayana bade dijalankeun ku abdi mah ulah sarempang margi kieu ki sagala rupining tos diamutan ku abdi
Naon bay anu baka tumiba bakal dijanankeun sadayana kalayan sabar tak kitu ki. Syukur atuh. Nya eta pisan anu diharapkeun ku aki teh Jang Amin. Nya nas kitu. Mangawe geradeheuskeun abdi teh ka Kanjeng Raja. Ja abdi teh geus teu sabar itu hoyong geura tepung sareng Kanjeng Raja. Ish, kehola sing sabar lanan. Sabab apan acandaan. Mun candaan mah bisi macak ripuh di jalannya mangkanin ka gunung teh nanya. Pek ayeuna macah dagoan heula kedeung. Akideuk nyadiakeun heula menyon menyan jeung parupuyan. Cek Aki Panjuh berjengjung nangtung ningalkeun Mang Kamin. Mangga ki keun di dieu we abdi mah bari leureuh yeuh. Bari jeung nyingap mamanjangan kalawak anu sakitu macak waasna. Aki Pancuh nyelang ka jero imah. Terus labas ka dapur dek nyadiakeun parupuyan keur bawaeun engke. Sedengkeun Mang Kamin ngahuleng we sorangan panon melong kalebak. Nitenan pemandangan alam anu kacida mata kuasna. Jalan satapak urut ngaliwatna manehna katempo arula areuleu teu beda we jiga oraya meuntas. Dipapaesan ku tatangkalan anu rajeg sapanjang jalan. Dipasieup deui ku raramu jalan anu ting arulang katebak angin. Kemonong kapangis tempat pemujaan teh geuning. Tetela omongan Kang Odo teh bener ayeuna kapangih ku aing sarta sakedeung deui bakal dijalankeun tata jeung carana. Muga-muga we panyatan aing teh sing tina kanan sing laksana. Lantaran niatna oge geus buleud aing ngabawa ti imah. Jeung na deui teu aya batur anu tangtuna ge Kanjeng Raja teh moal kagokeun. Wah, sia mitoha iot-iot. Geda jagoan si Kamin anu baris ngabengongkeun balarea. Si Kamin bakal beunghar. Cek Mang Kamin cilikitik ngomong sorangan. Ari sawangan mah geus miheulaan ngablesat ka lembur. Kacipta we anak jeung pamajikan anak ngaharo weh ngadagoan. Bang koreakan eueuh nu ngurus. Tapi sabada datang bapana biiting jeung anakna teh meureun bakal senang. Sabab Mang Kamin jadi beunghar kitu nu kacipta dina sawangan. Mang Kamin terus ngalamun meunikeun kapuluk. Tapi najan bari jeung kitu oge ari irungna mah tetep seukeut ungas ingus. Sabab seungitna lauk anu keur digoreng mah kaambeul. Atuh jadi ngahudangkeun rasa lapar anu geus karasa ti tadi keneh. Mang Kamin meunikeun kang ngelai ngarui lantaran hayang geura-geura ngahanca lauk emas anu pungkil pikabitaeun. Yang kena asa goreng lauk teh nya kulit lila-lila teuing yo ngagorengna. Padahal mah asal paeh we atuh. Sabab aing geus teu kuat ku lapar yo. Jigana teh moal burung beak ku sorangan. Sakitu gedena ge lauk teh tetela si Aki mah bager. Kanu muntang tulung teh kalah dar nyoguhan anu tohaga jigana teh pedo. Mang Kamin ngusap bibirna lantaran asa aya anu ngalei bakat ku ngarui ngawawaas goreng lauk emas anu pungkil. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Barang keur ngalamun kitu anak torojo teh sinini kuncen nyampeurkeun. Nyalukan ka Mang Kamin babakuna mah nitah dahar. Atuh puguh Mang Kamin teh meuni curinghap. Dia mah buru-buru nangtung sup ke tengah imah barang breh geus nyampak sangujeng dengeuna. Lauk emas anu tadi teh ngajepat dina piring lodor.
Yang kerajaan kayaknya nggak ada kejadian agak. Sebab jaka deui bakal nanya bakal netek. Lamun leles awak mabuk bisa nyepi oi. Sok lauk nabeakeun ku sorangan kena aki mah teh kudu diagehan geus bosen aki mah. Cek Aki Pancuh di lawang dapur. Itu nate berjeng ngahehe seuri sarta ngajinjing kaleng parupuyan. Anyok semangat oke, hatur nuhun katampi ieu. Kalawan teu loba pikir, celobok mangkamin dahar meninggal liman bakat kuponyo. Atuh puguh we nikmat pisan. Nu lapar dibere dahar sangu haneut, ari deungeuna lauk mas menang ngagoreng. Barang dicowot teh pundukna aduh meni pungkil matak moho. Gancangna anu dahar heuleut sawatara waktu Aki Pancuh jeung Mang Kamin geus kaluar ti imah terus laleumpang ngajugjug ka pamujaan. Harita teh Aki Pancuh leumpang teu heula ngajingjing parupuyan anu ruhakna meuni marakbak. Ari tukangeunana ngiclik weh Mang Kamin. Ari leumpang toleh ngusapan biwir lantaran karasa keneh nikmatna goreng lauk emasna waktu tadi dahar teh. Jalan teh mimitina mah mayat alias datar, genah jeung matak tumanina, nu lumampah tenang dipirig ku recetna sora manuk, dijajabkeun ku hiliwirna angin gunung, nebak pucuk eurih teh ting arulang jiga anu ngagupayan ka Mang Kamin, sangkan buru-buru tepi ka tempat pamujaan. Kaayaan lebah dinya karasana teh geueuman. Kencak jeung katuhueun ting beleg-beg tangkal gintung jeung tiara. Ngarungunuk matak hieum kana jajalaneun. Atuh lamun seuk sorangan mah moal burungsieun jeung kukurayeun, ari jalan beuki lila teh beuki netek beuki nanjak. Akni, cobi parukuyan teh urang bantun ku abdi atuh. Ceuk Mang Kamin bari ngusap beungeut, napas haheho. Panon melong kana suku Aki Pancuh. Kan wae jang, kan wae. Sabab Aki mah teu ngarasa ripu da geus biasa mamawa nu kieu ka dieu mah. Najan nanjak oge teu nanaon, da teu matak berat keur Aki mah. Jawabna Aki Pancuh berjongjon leumpang. Teu rarateret acan ka Mang Kamin mah. Sanes teu ku beratnya ki, ku naon atuh? Eta ki hasupna mulekang meuni peurih kanyamanon. Rupina mah arangna atah keneh pencenyakinya, jageungan meuni ngebul kitu. Jamak sakitu mah tuh jang. Da lalaki mah biasa moal naon dah. Kahasupan-hasup sakieu mah da moal matakna naon. Sabar da moal lila. Sakedeung deui teu bakal tepi kanu dijugjug tuh. Deuh. Lamun geus ngaliwatan kawung anu mencal hiji, terus engke teh mengko ka kenca, terus lempeng saeutik rada nyanyak gok we tepi kitu. Ceuk Aki Pancuh nerangkeun, bari jeung curugna tutunjuk jiga nu nganggap hampang kana kaaya anu sakitu netekna. Meuni gampil kitu teh nyarios Aki, da memang hampang upami dicatur wungkul mah diomongkeun hungkul. Beda deui jeung di sorang nepikeun ka dieu ge ripuhnya. Yah, sabar jang. Ke sakedeung deui biasana ari aya kahayang mah. Nyanyak wae jalanna teh ki tidak bade mendak mudun Nyang teh lamun balikna jang teu mudun wungkul. Ceuk si Aki atuh bari jeung teu kirim-kirim. Teu eleh omong ku Mang Kamin. Mohon nya. Upami wangsul mah mudun merenyaki. Lain meureun deui geus. Kuliah ngomong wae jang. Jadi mah nya deukeut ka tempat anu rit. Bisi matak geureuss kanu kagungan nagara. Ai geureuss teh naon? Ngaganggu. Ceuk Aki Pancuh ngelingan ka Mang Kamin. Sangkan Mang Kamin ulah ngomong bae, atuh Mang Kamin teh rada reuwas. Lantaran kakara inget yen manehna teh keur lumampah ka karamat. Semangat joki muhun emut aya mah. Duanana jarempe ari kayaan beuki keuman.
Kakayon ting gerung gunung dang daunan anu garomplok. Encak jeung katuhun jalan loba akar anu ting ringkel teu beda we jiga orai pagalo jeung areuy-areuyan. Ari manuk mah recet we di sarada estuni matak gandeng jeung bangring. Moal matak waas anu kitu mah ari sabab sok dialokan ku sora koreak jeung heulang hingkik. Estuning mata keueung jeung mata ketir. Katambah-tambah alam beuki poek da kahieuman ku kakayon. Ya. Yang kawin, ya laki bade aya pikesel nyaon. Ya ge kada cepi kena pamujaan euy. Omat ulah rek tulangung, ulah rek calutak. Jeung deui di dieu mah ulah rek seuri. Sabab sarua jeung ngahina kanu boga nagara. Sirah kudu tungkul ngomong kudu lalaunan komo engke mah. Lamun aya di tempat anu diriung ku batu tah kudu leuwih ati-ati jang jeung waspada. Turutane sakur anu dipilampah ku aki nya. Jeung najehi kudu peureum lamun aki keur babakti teh. Peureumna teh kudu bari tungkul. Tah kitu jangnya supaya kaharti yeuh. Ngantos ieu mangga bade nurut kana amanat aki. Ha syukur. Yuk tutulkeun aki. Bisi kedeung deui da urang asup ka tempat karamat. Yang kamin kudu ati-ati bisi kasiku. Mangga ki. Terus saleumpang deui tekung sila geblus ka hiji tempat anu diriung ku batu galade. Kaayaan lebah dinya kacidah mata keueungna. Lantaran tempatna caneom jeung geueman dipayungan ku puluhan tatangkalan anu jarangkung badag. Taneuh anu ditincak pinuh ku lukut menikeun ka empuk lir permadani anu kacidah hadena. Ari mangkamin mending ngatayap leumpang nage lantaran asarek asup ka karaton. Sanggeus tepi geek aki pancuh diuk di pojok nyang hareupan batu badag anu luhurna dempak. Ari gigirna pinuh ku kadaka jeung lukut menikeun ka kandel. Sadengkeun mangkamin teu loba omong. Manehna ge nurutan paripolah aki pancuh diuk mending ngajemprak sila. Sanggeus nyeungeut menyan atuh harta kede oge. Paledug haseupna mulek kalihur. Menikeun ka ngagulung jiga ngalobaan. Mulekna haseup dipiring ku recetna sora manuk. Dibaturan ku angin leutik nu ngahiliwir ngoyak gendang daunan. Paralak atuh aki pancuh babakuna mah babaki. Mukakeun lawang nagara siluman. Sampurasun kakarasana dampal Gusti Nulini di nagara Gunung Karuhun. Sarebu mugi tejanten benu saksa muga tejanten duka. Resna jisim kuring pun pancuh ayah. Ayeuna sajababa ketos dumeheus kakarsa dampal Gusti. Kawakilan kujang kamin salajengna cima kuring saja babakti nyanggakeun sanguh putik sapuluhan mugia katampi ku dampal Gusti sakedik anu kasanggakeun ageng anu disuhunkeun. Atuh salajengna deui ieu sim kuring nyanggakeun ujang kamin. Channel Berkah Segara. Boh badagna boh lemesna hapunten anu kasuhun hampura anu diteda boh bilih teu. Ieu jang kamin kirang tata kirang titik duduga sareng peryoga mugi gamparan karasang hapunten tina samudayaning kalepatan. Sakit minangka pamuka lawang pupucuk catur kanggo mulakeun lawang patep hoyong patepang sareng sim kuring pun pancuh teh. Muga Kanjeng Gusti karasa luntur galih kanggo nyampi kadongkapan sim kuring kalih jangka amin. Ayo baca tanah yang sim lah sim
Puh, puh. Terus atuh harita dikepoh-kepoh cenena arek pareum. Ari Mang Kamin mah geus cangkeul we ngadaguan. Panuna peureum ti pabarakat bisi batal maksudna mah. Barang keur jongjon kitu ada hiuk atuh aya angin nagelebug tarik pisan es tuning mata keung. Tatangkalan ngadadak oyang-oyangan muter jiga ditiup ku angin puyuh. Sorana beuki lila beuki seah munggah ngaguru. Malahan mah ditema ku sora-sora anu mata keung jeung ketir. Aya anu jejeritan, aya anu humarurung, aya oge anu ngagak-gak seuri tapi sorana samar-samar teu pati jelas. Hiukna sora angin mata keung king kalaper ka Mang Kamin. Ngarasa Mang paurkeun jeung lalawang. Bisi manehna aya siluman anu ngarkeb. Hatena deg-degan jajantung ratung ari beungeut bias koneas bakat usieun. Anu biasana sok resep heureuy teh Mang Kamin ari gadenge kitu mah bujurna oge kokompodan. Kumaha terus nanya jaju pelang siang mata kriweuh yeuh nya atuh barang datang ka dawek aing dirawuh. Cek hate Mang Kamin ti barakat peureum meni asat carang ke celina meni keungkat teu sirih darancung-rancung we bakat ku hayang jelas ngadenge sora-sora anu mata keung jeung sora angin anu ngaguru handaruan. Nah teu kungsi lila atuh. Kadenge aya seura meni ngagerem handaruan. Sorana ting saleor kawati jero buha. Atuh puguh Mang Kamin meni ngajemhok bakat kurewas lantaran eta sora teh sanggup ngageterkeun jantung, ngaruntageun hate manehna. Parandene kitu Mang Kamin nguat-nguatkeun maneh. Pikiranana dipuseurkeun sarta percaya yen aki pancuh aya hareupeun bisi ngerasa cangcaya tinggal noel we ka hareup da deukeut ieu. Kaayaan es tuning beuki geuman, mata keung jeung lalawang. Dina kayaan kitu aki pancuh noel ka Mang Kamin beri ngaharewos salaunan pisan. Wai daya Kamin, kade raya parantos rawuh. Ai rawuh datang. Kade ulah gugup jeung ulah lawara bisi cilaka ngani. Atuh nuhun dewatosan nanging kumaha ayeuna abdi teh cangkeul sedang palaur. Nya geus tiasa beunta atawa acan ki. Mang Kamin teu sabar hayang gedah ngabeuntakeun panon meureun sabab kita tadi pepeureuman wae jeung geus panasaran hayang geura nyaho kana kaayaan harita. Sabar halangan ulah wa kebeunta. Engke ge ku aki di bejaan deui da ayeuna mah can tepi kana wanci. Nangga itu jep duana najempe deui. Ari Mang Kamin hatena lalanyapan loba kapaur jeung kahariwan. Lantaran pengalaman ti tegal monyet teu aya hartina lamun ceuk dibandingkeun jeung kaayaan di dinya. Keung jeung geuman mata keruntag kana hate. Dina sela-sela ngaguruhna angin cakakak deui harita teh. Banju, bagaya uy. Aya nyaon nyanyi jajang kadieu. aya maksud kumaha deui ilaing teh cuh. Laun geus hayang geurana kanya maksud anjeun. Cek hiji sora engkat cida mata gegeboganana. Malah Mang Kamin mah meni ngaleper. Lamun kongan mah hayang luncat ningkahan. Ngan sieun ku aki pancuh bisi nyarekan jeung sieun di kuno sora seuri anu handaruan.
Aki Pancu harita can ngajawab deui. Gancang nepak pingpin Mang Kamin bari ngaharewos nitah beunta. Atuh Mang Kamin bungaheun. Brai beunta. Puguhe meningan cod bujur Mang Kamin bakat kurewas. Panon celohok sumut calawak kaget nempu kaayaan di dinya anu geus robah. Ayeuna mah Mang Kamin teh aya di hiji atawa di jero karaton anu kacida agrengna. Dina kursi gading gilang kancana aya nu cali hiji tantungan raja nu gagah jeung gandam. Makutana ngagebur hurung layungan. Estuning matak serab anu nempok malah Mang Kamin ge kekereuceuman serabeun. Hatena ngarasa heran jeung kaget. Banju, Aya naon maneh hu? kumaha ni datang ka kaunter bokpek brak gedak gubung ayeuna. Kaulah sayangnya. Nyahasa manusia nu dibawa ku nyane teh. Cek Kanjeng Raja Siluman. Babakuna mah nanya kaki Pancu. Nu harita geus memener diukna. Sila munikeun ngacemprak nyang hareup ka Raja Siluman nu molotot pikasieun. Na anak celengkeung teh Aki Pancu. Ngomongna teh dihalangkeun. Matak bingung pikeun Mang Kamin. Aduh, rebo nuhun aku pangarasa dampala Gusti. Anu parantos karasa nampi ka jisim kuring sareng ngajang Kamin. Dugi anu dimakasad mas saja ngawakilan ujang Kamin rehna anjeunna teh gaduh maksad. Maksad jauh. Saja munut tulung kan salira dampa Gusti ari maksad nu utami nama Gusti langkung uninga kana karateg-ning mamanahan ujang Kamin kantu ningalian bae ku salira mung saurna teh anjeunna teh ayeuna nuju aya dina kasusahan. Kakurangan dina urusan dunya berana. Rupina mah moal aya bentena sareng parantos kalangkung sakitu maksudnya utama Gusti nyangakeun ieu jangka amin. Wah, genyahun surat cecuh. Cing deui. Nyangakeun sadaya-daya. Nyahun euy. Nyahun bang ginyemenan Banju Syukur pisan lamun kitu carana mah. Kaula teh ngarasa bunga jeung ngarasa bang kaula ngareti jeung nyaho kana kahayangna eta jelema. Sabab kaula geus maca Usining hatinya. Ngan kaula teh jang jaya keneh cu. nyaha geus ditanya Atawa acan mehanana teh. Kumaha cenah kasangkupanana? Kudu puguh heula atuh. Ngarah teu kakuh nyang hareupanana kitu cu. Kumaha cenah kasangkupanana? Kudu puguh heula atuh. Ngarah teu kakuh nyang hareupanana kitu cu. Yauh timalan Gusti parantos sadayana oge. Geus, Sumuhun Gusti kantun ngajalankeun. nya Gusti cari kanu apik jeung bener. Parantos Gusti sadayana oge beres.
Sami sareng anu ti payun. Kudisim kuring teh parantos ditale kalayan jawabanana matak dukumakeun. Manehna teh parantos bulu depan niatan oge parantos gilig pikir ayeuna mah kantun ngantos putusan ti dampal Gusti gampang. Nyaha ti tampi atawa henteu. Sumangga nyangakeun sadaya-daya. Margi bemod pangayon ti mangdaraju aya di panangan dampal Gusti ari margi sim kuring mah mun sakadar cukang lancaran. Heueuh. Biar mah ngajajabkeun ngancer di jalan kitu Gusti mangga nyangakeun. Wah, syukur euy cuh mun nyaheun eta lagu teh euy. Syukur lamun kitu mah cuh. Kaula teh jadi ngarti kana kahayang mehanana. Jawab imanan Gusti. Sarda kula nyaho kana karep eta dia mah. Dah ayeuna kula hayang denge ki jenisnya. Ku kaula arek ditanya. Sabab ari nyumponan kahayang nama Babari alias gampang moal hese. Sumangga Gusti nyangakeun sapangarsa. Baik. Ngaran maneh kami. Dengekeun ku maneh kami. Ceuk eta raja siluman. Panon siluman ngaburilak netep ka mangkamin. Nu harita kacida ngarasa sieuna lantaran ku ngadenge sorana oge mata keruntag hate, mata keratug jajantung. Beungeut mangkamin nepikeun ka pias, awakna ngageter kok harita. Simohon, ieu abdi pun amin. Disok hayang ngadenge sora maneh euy. Nurutan si Pancu, halangkeun sok ngomongna euy cengeunah ngomong kitu mah. Siamohon, ieu abdi pun Channel amin. berkejaran Cengeunah euy geus ngomong biasa sama. Kuya nyaho ngaran maneh teh kami. Simohon, Dengekeun ku maneh min. Kaula jeung ngomong ka anjeun. penyok cuman. Geus, tong dihalangkeun cengeunah sora sia mah. Kahayang maneh ku aing rek distumponan. Aduh, nuhun kajang Gusti. Mangke heula. Gaula jan beres ngomongna ulah wakas suka bunga sabab aya syaratnya anu kudu dicumponan ku maneh me. Maneh montong waka ngomong, lamun kula candreng si ngomong. Ngarti? Nuhun. Ulah waka nyebut sanggup lamun can kanyahuan syaratnya. Ngarti? Nuhun. Ulah gagabah ya dulu. Nya, abad kitu manusia ti. Ulah dalam oras ya min. Nyawut imanan. Tampil lepat yun. Kudu dari masalah. Sabab memeh salah geus gagabah ka kula. Dah ayeuna kula rek nangker. Nya sanggup nyumponan syarat-syaratnya. Jawab. Yanggam Gusti. Sanggup. Yanggam. Nah, naon bae syaratna bangga saurkeun ka disim abdi Gusti. Yo kami. Maneh ku kaula teh ceuk dibere kabungharan euy. Sakumaha nu dipenta jeung dipigahayang kunyane. Tapi kaula mere waktu lilana 3 tahun. Lamun geus 3 tahun maneh kudu balik ka dieu. Jadi urang dieu babarengan jeung kaula. Ya ngan sakitu syaratna teh min. Pokoknya mah ngan 3 tahun. Lamun tepi kana wanci nincak kana waktu mutu kana waktuna maneh bakal dipapageun ku kaula. Kumaha sanggup kami? Nah, cari Gusti. Abdi sanggam nyumponan eta syarat. Dan ni kumaha kami abdi hoyong kene hirup. Margi 3 tahun mah. Panok teuing waktosna Gusti. Bih, teu bisa.
syarat dikurangan sa kidu-kiduna. Lamun sanggup 3 tahun yun, kukula diberi kabengharan, cenah eta teh sanggup amoal. Siapa mana bakal ngalaman cilaka diri. Kajaba, lamun mana bisa numponan caos 3 tahun sekali, eta mah teu nyaon. Artinya nu bakal dipapageun teh lainnya nih min, tapi batur maneh anu dituduhkeun keneh ku maneh. Atawa datang deui ka kaula samemeh waktu 3 tahun cacap. Nah, sakitu kumaha sabu. Samunta hartos Gusti, mangga sun banyak kitu abdi mah margi hoyong panjang umur ulah penok deui. Hek, hade kitu ge euy. Tah, gitu kumaha kami. Sama metro tahun CF abdi bade ngadohos deui. Cek Mang Kamin tegas. Maneh nak nyokot syarat anu eta anu cek pamikirna kasebut hampang himpin moal berat teuing ngalakonan. Gitu ge alus min. Lamun nyaneh masih kene betah ku melendang di alam dunia alam manusia. Maneh kudu datang 3 tahun sekali bari sewa sebanyawa sajiwa. Lamun bisa kitu Maneh bakal hirup panjang di alam manusia. Dah gitu min. Kumaha sanggup kami. Sumun ngahartos Gusti sumangga sedang ringan. Syukur upama gitu tapi kadi. Yang dinyaneh kudu dicumponan sakumaha mitinya lamun teu sanggup nyumponan eta janji. Rasakeun balukarna. Bakal karasa ku nyaneh kade sia. Ulah gagabah. Mangga Gusti abdi ngartos. Hek, syukur. Lamun kitu mabral aina geura murang. Jing lumak geura indit. Jagoan harta maneh nu bakal dikirimkeun ku kaula ka imah nyanyi. Ngan di ditu kudu saya bisa sajen euy. Kudu ngukus di goa jing geura balik. Raja Siluman seuri lelenggakan. Ari Mang Kamin acong-acongan nyembah hatena temah tepuguh rasa. Bunga campur jeung hariwang. Jajantung ratu beungeutna pias asa samar polah jeung samarampa. Asa dina alam pangimpian. Can para pamiarsa, yeu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana, naon anu bakal kajadian? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangge di baris naratas bagian anu ka-13na. Hartu nuhun kumarupi perhatosan narujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.